Kang, kunaon Kang hulang-hulang wae Kang? Iya pesenan kain kapan jeung gudang garam beureum yang si Aisyah Sleman eta. Kang kade Kang eta Isa Sleman eta mah Sleman Jogja teh nya. Heeh. Keur viral pan eta mah. Matak urang ge jadi sieun kieu. Kade we Kang bisa kasurupan ongko pan. Eta nu Untung teu dikasieun. sakumaha kasurupan mah. Moal bisa diubaran ku pro mah. Mayar ustad mahal itu Heeh, da atuh mayar ustad komo kumaha nya. Aisyah Sleman Jogja mah lah viral. Naon teh ribut-ribut kieu? iya anu namina Aisyah Sleman pesen kain kapan sareng gudang garam beureum ka abi teh ku abi kacandak teu dicandak abi sieun kasuspen ge tuh iya Jadinya mah teu bener mah teh. nah Ieu mah Aisyah, istrina Pak Sulaiman lain Sulaiman ieu mah. Pak saha Sulaiman teh marbot masjid. Sok ngurus mayit oge. berarti Kabieun oge gudang garam beureum. Atakna lamun pesen kain kapan teh jangan stok eta mah lain. bener kana sieun atuh Kang abi Akang kamari apal teh? Dikacung murtad di Islam. aduh Kang abi anu mah tong ngajajabkeun heula aya sanes juring mah itu juring. Bentar kan ya Kang ya.